Alah, ieu mah jeung tigebrus jeung sagala. Alah, ieu pemandangan ieu sawah nih enakeun kieu yeuh. Aduh. Ambu teh ayeuna bade ngabujengan deui yeuh. Salah sawieu seniman atanapi dalang anu tos kakoncara ka mana-mana yeuh. Aduh. Bener jeung tigebrus sagala yeuh. Alah, ieu mah ambu baheula emut ya baheula keur usum panen kieu teh dina pare sok tunggu manuk tapi manuk nangis seueuh kurang teuing jeung tigebrus sagala aduh aing mah ieu mah nyeker yeuh aduh kotor yeuh alah ieu mah kamana yeuh salah gitu jalanna ieu teh buntu gitu. Ini Pak. Aduh. Iya mah. Alah, euy. Wah, heueur. Tenang. Iya mah. Heueur, alah, pamiasa. Tanyakeun eureun deui. Petani wah kieu mah geus hitung-hitung ngabuburit we ieu mah ambu mah. Alah, jeung hese dia tuh. Alah. Di mana ieu? Tuh. Alah. Aya kemang yeuh. Wah enak ya pasawahan ya. Ambu teh dek ngabujengan kidalang ya. Mudah-mudahan we aya di bumi na gitu tah. Alah siapa? Alah capek ya. Alah ngahehong. Woi, di mana? Wah. Abi di dia. Usah saoge itu teh bumina alah kidalang teh kapungkur ambu kantos ka dieu nan hilap deui yeuh alah ieu mah sampurasun rampes di mana di dieu di mana ieu sorana ieu di dieu di tukang keur maraman hayam naon keur di WC kem hieu ambu kem hieu alah mana ieu tadi lain tapi sorana belah di itu ya jika nama keur di WC jika nama pamiasa ayo ratu hayam meh mah rontok mah teh meh babari kajua kali montok mah jadi kauntungan keur kami gunungan Silaing jang euy ini nya ratu ya rentang-rentang si ambu ieu teh mah. Ambu ieu di dieu. Di mana kidalang? Aduh. Ieu di pangkar ambu ka dieu. Jiga itu kitu. Ieu. Di pangkar di belah mah. Sanes ya di tukang bener ieu mah. Keur maralang hayam ka dieu. Mana ieu teh? Aduh, ieu di dieu. Ambu di dieu ka dieu. Gitu banyak beja dekat dieu teh. Surprise ambu mah balik ngabuburit. Heeh, ambu. Yalah, di luar wae teh. Wah, tadi atuh kajaran nya. Ketang barau deh dia. Kan bae lah. Keur maraban. Keur maraban. Teh tuh di tengah bumi we. Tengah imah we bener izin kieu kidalang. Aduh. Ieu we. Pamiasa. Aduh, sapopoe teh ngabeur mah. Ayo atuh. Ayo. Ayo ka itu di rumah we, tong ka dieu. Di rumah? Nya. Alah, ieu rompok. Bari enaknya bari ngopinya. Aduh, kekeng. Biasa. Ieu mah. Nepi ka tuh amun nepi ka 30 kieu tinggal ieu. Duduk. Tadi ku amun nudukeun tukang ojek cenah belah ditu. Anon jalan ka sawah tadi teh. Puter. Aing mah. Google Map teh sekarang eta. Google Map teh tara akurat. Tapi mun Google Map makanan aku. Ayo. Kalau makanan wae. Ayo. Bersama Ambu Ucuy bersama Ambu Ucuy semua terhibur. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Kamu teh meuli ka sono pisan. Sono ida ican. Nya. Sono ka cida pisan. Pamiasa ambu teh tos dugi di bumi na dalam tresna nya. Tresna itu.
Padepokan Giri Harja opat ngelap deui teh. Supaheun ngelap tadi. Sehat. Kamu kumaha sawarna mana wae Sehat damang. Aduh, teh selami ambu teh teu ka dieu. nya parep-parep teh kemana sih? Ambu teh keluar kota wae ti dalan. Aduh, hapunten we ieu mah. Ka dieu mah ambu mah silaturahmi we, majangkeun silaturahmi antara seniman sareng senimannya. Tah eta iya keperluan utamina mah eta silaturahmi. Di dalam kumaha ayeuna kegiatan kana naon selain abeuh yeuh. Katingapan kamu ge abi teh ngurus ayam. Sayang. Waduh. Saya nabuh teh ngurus ayam, maraban ayam gitu danging aya sabaraha hiji lah. Kan bae. Tah ka pamirsa sadayana bilih prioginya Nya ayam kampung gitu. ayam kampung, ayam kate aya, Ayam kate aya, ayam serama aya, ayam serama aya, ayam Bangkok aya, ayam Bangkok aya. Nu teh aya ayam naon? ayam naon yang aya Ayam mana? ayam boneka ayam teh aya. Boneka ayam nu teh ayam mah. Kayak orang ada mula bonekana di pabrikannya. Biasa punten heureuy tah. Aduh, ayeuna mah nuju Ramadannya. Marhaban ya Ramadan. Nya. Sadaya. Teu tiasa nyuguhan amu teh aya naon da Aku mah tadi hilang deui ambu teh bari nyungkeun kopi, hayang nyungkeun kopi tadi teh aduh. teh orang buka di dia amu tuh. Yang ambu tiga bos teh tadi. Geudeus teuing Wah, tuh dah. Itu dari ojek masalah nuduhkeun jalan. Aduh, aing lagi biasa gini. Geningan pamiasannya orang taroskeun. Ah, selain kana hayam, aya naon deui kegiatan kana naon ye? Kegiatan teh karesan abdi teh muka toko oge Toko aya di Tokopedia, di TikTok Tokopedia. Shop, di non gitu teh Shopee, Shopee. aya Giri Harja Shop namina teh. Giri Harja Show. Nya nyayogikeun wayang, nyayogikeun lukisan teh seperti lukisan. Oh, aya lukisan Nya. oge. Aduh. Teh. Ambu teh datos lami teu kadieunan ambu masuk pohoan wae nya. Nya, Dina jalan pohon deui. Kamu pernah silaturahmi kadieunan pohon deui jalanna. Nah, gitu. Nya. Nan pohon deui ambu teh rek naroskeun yang ngawitan diajar seni ti Iraha. Di dalam tuh. Ari abdi mah kapungkur teh karesan turunan di sepuh teh dalang Dalam. janten meureun teng manuk teng anak maraku kuncungan Heeh. jadi aya katurunan gitu Oh, aya turunan. jadi resep abdi teh nya kacanakeun ku sepuh gitu jadi abdi oge nya kajabiti gitu teh abdi tanggung waler oge tanggung jawab masalah perkembangan wayang gitu. Naon kemang wae dina pos. Karena sembang eta Kemang naon? perkembangan wayang. Kamu kata kana kemang. Sanes. Kalau kamu balik nungkeun. Karena kemang tanjung kamu. Sanes? Sanes. Kan kemang goreng. Sanes. Keras kumaha deui? Nah, janten wayana katurunan eta nya meureun sapopoe di Paraban tina hidangan abdi teh. Nya meureun getihna getih hidangan abdi teh jadi Getih hidangan. Canes hidangan di nu hajat dilebetkeun kana jalmi kitu kumaha? teu maksudna Pembiasa dambu mah nya karena ge kolot di pohoan, hampura we gitu. Jadi, Terus nya turunan seni meureun abdi teh nya kana seni deui ya ning kieu nya ukosna naon gitu. nu penting masalah rehat, cing rezekian, Amin. ante cing naralanjeur deui Amin, sadayana. seniman teh cing barangke cing maraju. Cing maralaju deui. Gua nepi ka gontot-gontotan hasil can beunang gontot-gontotan puguh. Tah eta Mending keneh fokus kana hasil karena urang berproses lah. berproses. Gitu. Nah, kantos muridkeun aku teh penasaran teh. Murid teh di mana wae teh kantos muridkeun teh? Di dalam tresna. Nya ngawitana teh kieu ambu abdi teh ngamuridkeun teh karesan para maestro Abah Asep, Abah Ade, Ade Amu, Pak Cecil Supriyadi, terus ngarantunkeun nya prihatin galih abdi teh Ya. ngaraos aduh kumaha gitu ya perkembangan wayang teh perkembangan teh kumaha Ya, gitu payuna teh karesan aya salah sawios anu ayeuna janten murid teh Ya. nyungkeun ka abdi hoyong diajar gitu ka Ya. abdi. Da abdi oge diajar keneh cekeng teh Ya. gitu.
ayo we orang sasarangan diajar gitu. Tanah teh orang Kuningan, Kuningan aya orang Ciamis, Ciamis, orang Cikampek, Cikampek, nya Bekasi, Bekasi, Bandung Bandung Barat, Barat aya, teras di Bandung, Bandung. di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung aya. Aku Cing saha wae ye jenengannya punten yo. Ya. Biasa sebatkeun. Bio, Saha wae tah. tanah nama Deo, Kang orang Leo. Kuningan. Terus Rian di Ciamis, Nah, Tidang Rian, ya Pak Haji Mina di Bekasi, Bekasi, terus Suwandi di Cikampek, Karawang, Cikampek, Karawang ge aya. ya terus Yoga mah dia di Bandung, Kang Yoga teh, Ya. Kang Yoga Tresna. ya Tresna ya. Aduh, tukang Yoga pasti nonton. Punten Kang Yoga. terus Rehan di Rehan, Pemanukan, Subang, Pamanukan ya. terus jadi lagi aya ya, Ima Firman, Kang Firman aya. ya tuh dapat di Bandung Barat, tuh abu. Cing ieu mah suka dukana dina seni kumaha ieu cing abu. Suka dukana di nu seni mah sukana mah teu kedah dicarioskeun nya. Nya, Da anu sakarola kana seni oge nya. anu diudagna teh suka Suka. sukana mah nya teu kedah dicarioskeun teh dina dukana ngeman amanat tuturus ti para karuhun anu tos nyiptakeun karya anu sakieu hebatna. Karya nu sakieu mantepna. Neman amanat eta teh karaos beratna teh upami dipanggul ku sorangan. Naon dipanggul? Sanes dipanggul Banyak dari dipanggul dia tukang dagang. Punten Kang Yoga. janten di ku gotong royong mah ku reongan bakal Segala rupa ge bakal bakal hampa. jeung bakal babari ka udag. Wah, Gitu. eta pisan hebat di dalamnya. Armawi abdi nya ngawitana mah muridkeun malahan non payugane murid-murid abdi tibatan abdi mah gitu amu. Nah, Cing kumaha ayeuna teh seueur dalang petetannya di harja teh. Pamanak banu bade disampaikeun ku dalang tresna kumaha ieu. nya numutkeun abdi mah alhamdulillah gitu ayeuna barudak ayeuna tiasa nyumponan Heeh. karena kapalaina audiens karena kapalaina barudak Gen Z cek paribasana Gen Z teh naon? Gen Z generasi ayeuna Masih ayeuna pamiasa. ya, generasi anak bocil gitu. Bocil gitu. Nah, ari kesenian mah produk dina budaya dina Budaya. kebudayaan gitu. Kesenian wayang golek khususna Heeh. ayeuna teh mau tidak mau resep wayahna urang kudu ajlub karena zaman anu sakieu Sakieu modern modernna. Aya aplikasi teh pan rupi ininya di nu handphone, di nu laptop, di nu tab teh aduh teh Heeh. dina YouTube di Aya itu cuy. aya itu mah muncul ge aya. Paneta teh ngamagunakeun komo ayeuna aya nu sebat AI. AI teh naon? AI teh pinterna teh alabatan nanahaon amu Oh. aya ke profesor nu sakitu lobana Oh. dihijikeun dina hiji aplikasi anu disebut AI. Hapunten amu mah atuh da kuper kuras pergawean. Pinterna teh tiasa ngabandingan kapinteran jelema. Jadi terus dirancang. Nya tos dirancang ti babara sumber, ti babara referensi dihijikeun. Bade ngaroskeun naon ambu ka AI. Kai tiasa Pasti tiasa diwaler. amu mah ke bade ngetik cing pang mariankeun jono ambu. Gimana? Lamun eta mah urusanana jeung jodoh pati bagja silakan. Eta pangeran amu gitu. Moal tiasa diprediksi ku AI. Ya, ayeuna teh urang teh nuju berdukanya. Ini berduka kalesan tadi Aduh, di dalam ADD Chandra Sunaria ngantunkeun urang sarea dina kaayaan jihad fisabilillah jihad dina berkesenian nuju ngawayang ngawayang. Hapunten ambunya Ya, biasa ngayaan kesadayana.
pokoknya anu pokoknya mah hapunten Iya. sabudaya kalepatan ageng alitna lahir batina mohon abdi perwakilan ti Cidalang pun lanceuk Ah, Adede Chandra iya. Sakulawargi bilih aya kalepatan hapunten anu sageung-ageungna mugia Jemar ngahampura mugia sing lubar naon rupaha jeung sareng mungkin pidoana sing dimuluskeun dibanguluskeun amin dina jalan surgana Allah Subhanahu wa taala. Sakitu. Tuh kamu cing ambu teh bade tumaros deui ayeuna nu masih teringat jeung teu ngiang-ngiang ti tuang rama naon tah pesana teh pesan terakhir na Ah. Bapak teh nalika Heeh. enjing ngantunkeun Ah. ayeuna gitu nya Hmm. nyarios Bapak teh ka abdi teh. Ah. Abdi bade mios nabuh kubur. Nah ka dieu seudeung cenah itu aya jaruk ngapa ka dieu bawa ngopi jeung Bapak. Ya, ngopi abri ngobrol jeung Bapak. Omat di HP jadi harga ulah tepi ka kacacadan ulah tepi ka kumaha sok kembangkeun sok perjuangkeun sabar kalau urang berjuang ti baheula Heeh. kudu aya nu nulikeun kudu aya generasi-generasi salajengna gitu. Kedaya generasi Ya. Gitu. gitu Amanat anu terngiang-ngiang ka abdi teh. mudah-mudahan lamanya sewarginya Nya. cing non ditampi iman israfna Amin ya rabbal alamin. sadayana turunana cing tiasa neraskeun Nah, gitu. Amin. Amu mah Amin. tiasa ngadoakeun kitu ya ampun aya nu kasuhun Nya. gitu. Tenang Ya. kamu. Harapan kapayuna sapertos kumaha ieu? Harapan kapayuna kangge generasi-generasi kangge kata sing langkung berkualitas Berkualitas sing langkung sarae sing langkung kreatif inovasi jeung pokona mah lawan zaman lawan lawan zaman sing dugi ka bisa bersaing ka mancanegara. eta seniman urang teh cing tiasa nyaingan seniman luar. Aduh, amin didoakeun ku Allah. Amin, amin, amin. Tiasa ngangkatnya budaya Sunda, budaya Indonesia. Tuh, eta pan mantap pisan. Mantap pisan eta, kerennya, keren eta mah. Keren tuh. Cing. Kamu Aya nu bade didugikeun teu? khusus kangge pamangku pajabat nu aya di Tatar Pasunan beh dituna pangluhurna presiden atau napisah anu ngajabat Anu ngajabat pokoknya. sing langkungnya deui karahayatna Nya, sing langkungnya deui ka para senimanana Amin. da seniman oge sami rakyat rakyat sing marhartoskeun diperhatikan deui. perhatikeun sing narepi kana leungeun-leungeunna para senimana Nya, ieu mah khusus kangge anu ngajabat nya, dina bidang seni jeung budaya hati gitu amu itu meungpeung keneh hirup. mumpung kena hero. Nah Allah mah geus nyadiakeun surga jeung neraka eta mah katun milih we. Bade nu mana nya. Bade amanah, bade hianat. Aduh. Pokokna mah sing narepi Heeh. sing nepi ka adil palamarta. Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Doa teh cini kabul gitu tah. Nah, Pokokna mah seni mancing nararanjeur deui. amin. Seni padalangan sing leuwih nganjur deui, sing leuwih Amin. majeng. Pokokna mah igelan naon zaman. Digelan zaman. Igelan zaman. Ya. Atur nuhun, Sami-sami. kang Amu. tersna cing sehat. Amin. Abu mah bade teras deui. Heula atuh urang makan heula. Naon cara? Makan buka. Buka bersama. Buka bersama. Oke. Burit teuing. Gitu. Teh. Oh jadi geus ditungguan can dibayar kan tadi. Tungguan di gang gitu kan bisa salah. Aku atuh bisa nubuhan Atuh puasa atuh kumaha. puasa da ayeuna kan nuju puasanya. Ya. Mohon ayeuna kasadayana mah aban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin, pokoknya mah Boleh yang menaikkan ibadah puasanya.
Sing tarama kuasana puasana sing kembali deui kana fitrahna. tak eta ulah jiga amu baheula keur budak Kumaha kitu sok ngagodin amu ngodin ka sawah ka sawah ngala jamu. aya jamu aya gedang awe datang ka imah puasa salah eta teh ulah tong diturutan amu mah nya sakitu hatur nuhun Sami-sami amu cing sehat salam ka Abah. nya Ya. tong hilap tonton YouTube na Amun cuy. Amun cuy.